Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu? Urang teh baheula roh teh can make baju. Ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut, alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki, ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad, ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat. Nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh aya pakaian-pakaianana. Urang di alam mulki nyarana ieu. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana. Ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat. Naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana. Urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana. Mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah, dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter. Cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun. Hampura cek Jibril. Lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu. Eta wilayah kula. Tah mah desa atuh. Teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut. Hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril. Kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik. Masya Allah. Tidinya mangga sewenunya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya. Kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah, kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi teh Rasulullah uswatun hasanah, contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi enggeus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit bebas ka laut. Modar. Setawa. Tuh kan berarti aya sebab lamun leuwih manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyarita gede eta maksudna. Oh ono opo malaikat teh mau beureuh di mah nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana tuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, teu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki,
nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paes ya. Numantak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh leuweuh wae tuh ese negara acak-acaka ya Allah ya Rabbi masyaallah karim lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manahanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian zonan garang PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah ieu maka jenta keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul aqba latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg iya ese dua kita kuari manaon sababna begitu jelema jadi mui hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mengayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong bae mah waktu sombong bae kadeuleuan nu khusus mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain teu ekstrim sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain deuk nyaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar
sok kurang dahar cenah kiai emang nu kitu teu meunang teu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian sia ku aing ieu mah keur carita dengan bersihan lamun urang salaman dibere bagi ulah kaduhung mah kaduhung amat gede aduh mal husu teh basa bae maning leg-leg picet geus teh aing tayang gitu kene duit-duit anu urang rada mang-mang ulah dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ya naga tilu set dekat lelah seetik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa teh eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nombah dulu orang kebiasaan kos kitu bae udah dia mau nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusyuk aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain